Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi sareng rerencangan di dieu bade ngalakonan tugas wawancara di bidang kesenian. Nepangkeun pun wasta abdi mah Jenier Pinawinanda. Wasta abdi Risa Restiar. Wasta abdi Ani Nur Apiani. Wasta abdi Dirima Salmiati. Wasta abdi Muhammad Rizky Ferdiansah. Wasta abdi Reja Ricibunglo. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bade aya tugas naon? Abdi sareng rerencangan bade ngalakonan tugas basa Sunda ngeunaan wawancara kesenian. Mohon mangga. Punami teh saha, Pak? Sarsa, Kesenian ieu teh namina naon, Pak? organ dangdut batara musik. Saha wae anu ngiring ngabangun atau ngadirikeun ieu kesenian? Anu ngiring namanya ti abdi, misalnya masalah personel tapi freelance gitu. Ti mana anu luar ti Cidadap ge aya gitu. Tos sabaraha lami kesenian ieu teh, Pak? Kirang langkung 15 warsih. Teras kunaon ieu kesenian diayakeun? Diayakeun kesenian anu kahiji hobi, anu kadua nya lumayan kanggo ngabantos masalah ekonomi gitu. Tiasa dijelaskeun kumaha caritana kesenian teh diayakeun? Ngajelaskeun mah nya masalah dina masalah naonna. Ngajelaskeun teh kan ngadamel grupnya, entos ngadamel grup gitu. Oh. Kesenian ieu teh tepatna di desa naon, Pak? Cidadap. Hatur nuhun, Pak, wawancarana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakian di kelompok abdi. Hapunten, bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.